Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Ki Kampak di acara stand up komedi tunggal. Harum mewangi sip, panjang hari pusing, 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 pusing. Ki Kampak rek mere judul ulah percaya teing kadukun. Maksudnya kumaha sih Ki? Kan kita butuh apa Ki? Penerawangan masa depan. Contohnya kieu nya, aya si Dolim namu hayang sukses datang ke Embah. Tok 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 tok, jauh-jauh datang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan duduk, cek Mbah nate. Terus si Dolim ngomong, Mbah, uing teh hayang sukses, usaha itu ieu gagal wae. Terus katakan, cicing Mbah orang impleng, Mbah bari udud. Wadalna naon? Minggu. Waduh, gawat. Atau si Mbah jugjug gawat, emangna naon? Cicing ku Mbah orang hitungan cenah. Senin opat, Selasa tilu, Rebo 7, Kemis 8, Jumat genep, Sabtu 8, Minggu 5. Apa teu? Henteu Mbah. Eta naptu poe. Cing ku Mbah orang hitung deui. Senin kembang, Selasa seuneu, Rebo daun, Kemis angin, Jumat cai, Sabtu bumi, Minggu mega. Apa teu? Henteu Mbah. Hana cara data sawala pada jaya nyamang ngabatonga apa teu? Manya teu apal maneh. Mbah bari udu deui. Cek si Mbah. Sagala teu apal maneh mah. Hana cara data sawala apa teu? Henteu naon artina? Anak cilaka bapak kabawa-bawa. Tah maneh ulah kikieuan, cek si Mbah teh. Karena naon si Mbah karunya naon ningali isi dompetna kosong pasti soalnya manehna datang teh keadaan katinggalina teh cek si Mbah teh ieu mah siga jelema teu boga euy. Jadi we si Mbah teh ragu nek nipu ge jadi bingung tamentat hati-hati ulah sampai terlalu percaya teuing ka dukun. Mbah nek udu deui menekot kieu si Mbah teh. Ngomong ka baturna eta begitu pamitan teh sia mamawa tamu teh baleg cenah heueuh. Emang kunaon Mbah? Neangan teh nu baleg tamu teh nu beunghar nu mawa mobil sia mah hayuh tamu mamawa beca ka dieu. Emangna aing nek narik kangkung naon? Teu baleg pisan cenah sia mah tah Mbahna ngadat.